Urang di imah lamun ngayukeun pamenta pamajikan moal beres. Urang teh boga kabageran ka pamajikan teh rumah tangga teh 15 tahun hayang ieu dibere hayang itu dibere. Ku urang teh dimomoy pamajikan da kaina teh keur rada oleng kaayaan perekonomian teh pamentana tetep bae ku urang kan teu kacumponan anu urang cicing lah Kak. Bahasana geus kos kitu teh urang mana meureun tempatna. Lah Kak, geus bareng. Ai geus bisa nyumponan maka geus. Ye, tanda tangan tak tolak tilu bae kula mah tolak tilu tah. Geus Kak. Udah ora keneh ka balik kula balik. Imah nu sae mah. Geus ulah jadi tak di imah tah mah geus ngaran kula goblok teh coba. Geus tolak kula mah geus eta tolak. Lamun salakina sarwana. Heuh, jadi. Tuh, walau yu'ajilu lamun ngagegerakeun salakina. Asyarro kana hayang ditolak lantaran marah pamajikan anak. Istijawahum bil khair sakumaha keur hayang kabagusan mah minta duit ke kos hayang neuk meuli emas hayang gegeraan teh. Ieu sarua dan teh hayang ditolak hayang gegeraan. Aju diayukeun laku dia ilahi majalun selesai geus tolak tilu pain kubro. Ulah tuturkeun Gusti Allah. Lamun pamajikan hayang ditolak kajeun ti kumaha urang cicing bae. Urang terus bae kunya data di kebuka. Anggap urang teh bedugnyana. Atuh pamajikan kos gitu kan. Nah, kula ulah dilayanan, lamun dilayanan sarwana beres laku dia jalum selesai ajal rumah tangga beres. Ulah antep. Kak, ngomong. Lu tadi ngomong sama sekali sama kakak kampung. Padahal bacaan ke saru apa ya? Dan geus tahan. Geus ulah ngomong nanaon. Tuh, dasarna teh mah. Jelema tuh boga hayang jasa. Yang penting mah hayang nangkon. Itu beres. Awe mah kos gitu. Awe mah kos gitu geus ulah dilayanan geus. Mendingan urang mah ayeuna ka jero kamar atau ka masjid nangkaran. Enggak, ulah balik geus. Asar terbalik maghrib tegali ge isa ge nanyakeun ka haji itu di masjid aya terbalik atuh kunaon ceuk kitu bae ngabageurang kan nya ge sarua bae haji urang terbalik-balik malah mangariung heula ka haji aya di masjid teu tadi mangariung ieu ge bejakeun baliknya mulai geus dah awe ka situ balik aja nyelendan ngarokok atas ngariung deh ngobrol ayah anak nan letik apa cak mama ge balik ulah dilayanan awewe bahulah kayaknya nyamperkeun deui emangna kumaha gitu tuh lalaki segi hesena mahal lalaki model mana amin bae. Modal siapa dicempal. Mahal teh asa kanyana. Naon deuleunan eta sih. Iya, ulah sok dilayanan. Ieu kan. Iqbanadzarul ladzina la yarjuna liqa'ana. Maka ku kaula nu agung ceuk Allah diantep ditinggalkeun alladzina jelema layar juna liqana kafir-kafir anu teu berharap kana kapanggijeun kaula nu agung lantaran teu iman teu percaya anu manehanana teu amauna kitu anu terus bae bingung dina kalacutanana jelema lacut makan bingung. Kafir teh bingung ku kakafiranana, musyrik teh bingung ku kamusyrikanana. Bukan jelema anu teu akur jeung bag-bagan agama. Bakal bingung ka jeung hukum polisi Islam tapi.
agamana Islam iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah sanajan manehna ngalaksanakeun tugas-tugas manehna di antarana ayeuna teh kapan tugas-tugas masker sarua di jero hatena namanya ngalengis polisi tinggal polisi hatena mah tetep bae ngalengis tetep lamun memang aya sinar Kangjeng Nabi ya ngalengis tetep bae Gusti sebenarnya mah ieu bertolak belakang loba polisi nu bager polisi nu hebat loba henteu sakabehna polisi bajingan henteu ngan mayoritas ya Allah ya Rabbi tentara loba nu bager sarua bae tergantung kumaha sinar Kangjeng Nabi nu aya dina kolbuna ya urang ge ngabutuhkeun TNI ngabutuhkeun polisi untuk keamanan negara lamun polisi di kumaha boro-boro cek ulah ya boro-boro negara urang liwat bae di dieu mobil asup di dieu mobil asup di dieu mobil asup pertigaan ngancing mun polisi taribut urang butuh ka polisi tuh datang polisi kan urang ngajudrai alhamdulillah urang sok nanyakeun polisi ka mana sih lantaran ngancing ieu bung ele ieu dek mundur hese dek mundur hese geus tapi ku polisi makan bisa bae sebabnya anak anu sohibul jalan kan nya hese urang brai barang yang polisi teh dibutuhkan kan berarti ku urang henteu miceun urang butuh ka polisi teh lain lalagaan ketika nu leutik we soal eta tah nah ini sarua kene mah ieu nagara lamun TNI na kumaha jajana mah diciptakeun untuk perang tinggal niat namanya anu bener boh cacak-cacak TNI negara indeu kumaha nya geus siap nya mah perang nyawa ditarokeun daripada negara digadekeun mendingan aing bae eta kan tekan tentara kan kudu eta kan sia mah lain muludan berkat pokona nyawa digadekeun untuk berkat kamu setengah jasa sama jelema atuh pora aing mata ulah-ulah hayang ngarobana no hayang ngaroba tekan eta bet tah kadanan cara TNI mata mah nyawa digadekeun tepi untuk bangsa jeung negara kadanan cara eta mah aing mata hayang ngaroba eta bet ulah hayang teuing berkat hese tah aing beuteul leutik jasa jadi kiai teh bisa ngarobah-robahnya acan heran aing tah mah meureunna tah mah geus panyakit datang ka pae bebernya akan budakan pun usia iya ya ulah aya awewe kemudian mah tetep mun marah-marah bae eta mah perwatakan awewe eta mah kos kitu mah tetep urang nu jadi sarakina kudu laer tali aing geus lah urang tong ngaranna ge bibirna opat ieu itu lamun teu luhur ngocomang nu handap ngocomang emang nu handap sok ngocomang ulah loba omong sia terus kitu bae pokona mah geus handap aman ulah sok digegerakeun gege kaduhuk sorangan gege geus bener deui mah meunang saminggu ka hadena kakak kula kamari keur minta tolak teh ku kakak henteu dicumponan lamun dicumponan meureun beuh kakak di mana kula di mana kan ngomongna mah kasih itu menang be 20 ribu teh tolak deui hese jeung awewe mah pokona mah jelema bisa ngabangun pabrik jelema bisa ngabangun organisasi jelema bisa ngabangun perkumpulan tapi ngabangun rumah tangga kandas lain lalagan titipan istausu bisa khair aing wasiat kaula wasiat ka Kangjeng Nabi sing hade marana kabeh menghadapi wanita sebab awewe kurikot hidup tila diciptakeun awewe mati tulang rusuk kumaha tulang rusuk bengkok lain akom tah di mana ku aja dilempengkeun atuh kasar tah pecah eta geus rumah tangga bae disantap lamun anjeun menikmati awewe kajeun bengkok-bengkok ge atuh bengkok bae terus biha wae datang ka bae bengkok bae urang teh hirup lamun geus bisa berhadapan jeung awewe nu bengkok tapi nyaman geus hebat eta lalaki sejati ngaranna nu geus kitu
tunuturkan awe bae mang. Oh, lalaunan. Mun awe hayang ka mall bae. Urang barengan jeung kakak. Datang ka mall ai nyana bae mapan sadaek na jeung urang mah tan ulah kebal. Urang atuh pura-pura gue kayak ieu. Janji kadang tuh buka duit pakai taktik atuh udah sudah diumbar bae terus saya juga sedaekna ke kakak mah di dia ngawan di dia teh teu beres si salakina teu beres tuh beres urang ajak penting ning tahajud kita tuh kamari kan diajak ka mall masa daekna bari diajak tahajud atuh kudu akur ka mall tahajud lamun neng daek tahajud isuk ka mall deui gitu lamun bari teh daek tahajud moal isuk kan kudu diaping urang ajeuna teu ka mall ge embung tahajud goblok aduh masya Allah tinggal orang mikir bae aing memang menang pemajikan di mana sih asli ternyata orengannya di pondok pesantren Korea cing lu aingan atuh asa di benerna orenganan masya Allah aya tuh pondok pesantren cing lu sejasa buka duit nah titah muludan bae ngaju bae neng eta kan aya teh minta muludan bere atuh duit kakak bae sih heulana neng dia keur teu kaur hese jasa masyaallah neng ieu kakak ieu duit neng bae teh duit neng duit kakak ngomong bae duit kakak geus saja geusan bae gara-gara RT minta muludan tungtungna mah berencai dasar ulah bamang teh perseban teh persaben teh kadangnya pamajikan aing mah kos kitu tah sumut tah hese dipenta jang muludan dah hese cek nyana sarwana ka pamajikan bukunya lagi sarua cek RT atuh aing ngarepan nu ribut goblok aduh aing mah keur pertikeun bahasa-bahasa Cikupa bahasa Gadung di pondok eta kon bahasana kos itu di Cilogok kan rapi neng aya kene artos tah pasikeun ka RT tuh kan yang konaon Masya Allah sate tak aana bae Masya Allah karim entos neng ulah ka mana emang kurang ke duit AA bae emang kurang sih neng nyebut AA asana ngarempeyak hate atuh ieu lain bapana datang papa siam kos kitu baheula tuh ngeudah na hirup rumah tangga teh mana muncilak patana ge ay gitu baik ya Allah aing mah teu kudu numpakan sia aing mah ngadenge aana bae geus sumbat hirup aing Masya Allah kan tapi nu geus boga pamajikan kos kitu geus antepkeun jabal kebal hirup di dunia ye geus pasobrun jamil wallahul musta'an wa ana mah tasifu geus kudu kieu bae di koordinasi aing bener nah iyalah ya jadi iya ku si Allah digegerakan pun digegerakan beak atuh kabeh di mana dakwahna Kangjeng Nabi hayang ka tembok ka geuleuh ka tinggali keistimewaan dakwah Kangjeng Nabi dicaci dimaki diciduhan dihina tetep bae istiqamah Kangjeng Nabi tugas kaula dakwah daekeun jeung teh daekeun urusan manehna daya tugas ulah dakwah beres kita kurangnya kos kita jadi kiai teh jadi kiai mah dakwah balik geus teu kudu hese pokona urusan daekeun jeung teu daekeun urusannya aing mah dakwah bae ieu mah lain beunana dah kiai ngomong doang ulah ka batur kiai bae lah nek mojek bae yang ngaromongkeun aing we dah budak aing mah jadi grab aing mah teu beres sama kiai kamari mah pondok pesantren kuari pondok pesantren grab bagus sing sabar
tenang menuju ridho Allah nunggu bongkeun ambalaya takep engke hasep ka istiqomahan urang kamu henteu kudu diomong-omong ku urang hasep kelurusan hati urang kamu ku makhluk-makhluk jelema-jelema teu kudu make pondok pesantren asupendiah al jahannam ya teh menuju Allah ke asepna ka ambe wa idza massal insana durba karamina wallah Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina sahabi sayyidina rasulillah ajma'in Allahumma hadina siratal mustaqim Allahumma hadina siratal mustaqim Allahumma hadina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin siddiqina wa syuhada'i wa shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah